Lajeng enjing pemirsa, update parantos sumping deui giringan urang sadayana bawakan warta anyar anu tangtuna faktual jeung terpercaya. Tepangkeun simkuring alias salaku pambawa acara bade mawakeun warta anyar dinten ayeuna belasan motor mogok kusabab neka ngalanglang banjir di Bandar Lampung. Bandar Lampung kusabab nekat ngalewatan banjir. Belasan motor ngalaman mogok di Jalan Wissadarso, Walunik, Kota Bandar Lampung kira-kira jam 16.30 WIB Rebo tanggal 3 bulan 8 2022. Numutkeun panitan Lampung ge hujan gede mimiti turun di Kota Bandar Lampung kira-kira di jam 14 WIB akibatna sabaraha wewengkon jeung jalan umum kajiret ku cai banjir. Salah sahiji saksi Randy nyarioskeun yen banjir di Jalan Wissadarso teh jangkungna kira-kira 60 cm. Loba nu ngandara motor nekat nerobos banjir nepi ka tungtungna mesin motorna mogok. Randy oge nyarioskeun yen eta daerah teh memang sering kajiret banjir utamana lamun hujan ageng jeung lila.